paingan aku paingan sadaya samina ronton ade dan dosan harurung harera jangan pagelaran wayang surua di kawitan kula anu disangakeun di pertempuran lingkung seni jagat rasa nyalakeun lujeng nonton di kaputasna. Kau
tukang saninyang widini gitu kersaninyang widini Kiai Haji Royani sahanu baris mandana ngaju-ngaju seni Sunandar Adi Putra wajib nikah mata di pimang gunungan di pimang di pusti Pasir Astana komisanes nu gaduh aduh alah ya kan apit minangkan tumbal pangwaris jangan kasaluan
Mendra winulan sastra tinuara panjang ing wisininggi ing kandhap Purwandara. Hartosipun Purwa kula. Purwa hartosipun wiwitan. Tara iku keraton. Keraton ingkang dianggep jejer cinarita. Boten wonten malih kejabi. Ngawiyosaken kawontenan bale merjukona salebeting kraton Himawat jongring salaka sawarga manikloka. Yang otipati Jagatnata Batra Guru Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Catur Boja ngahaturan linggih Resin Rada Kabayan Dewa Resi Kadeka Putra saking Siti Udal-udal. Pasemun yang otipati Jagatnata dina waktu ilir bondam tampuratum rong kampuh jinggam begugum balelokaton sasat nuju nangtung di Gunung Kabing ngancik di pasir kasedih kumambang di alam kadalangsaan nanah nanyarina leungit sariring narapati ical komara narenda anu sasak diulem dina ieu kejabinipun Resi Kaneka Putra sok sanaos biasana para dewa kempo sadayana Bayu Brahma Samu Indra oge Yamadipati Samya Jajar Pinaranagi dina dangan ieu mung Resi Kaneka Putra anu dihaturan linggih Uyotipati Jagatnata. Oh, salajeng kula. Resi Narada ngantos dauhan Uyotipati Jagatnata. Tuantun mayunan cacarios awah ngaji aningalin narenda triloka sudah meluka dia punya perkala wisata ingkang manggih gerak lir satagrana
sinenggihing sabda kuning ya sabda miratan anak panjang sinenggih ya sabda kuning sabda kuning wala bakti niradeni ngasih ya Dewi sihin ajak ketawa sepuk cukup sayuran pawangun anjah Kang Puspitarum kasuring samiran samirana anjah Kang Puspitarum kasuring samirana kasuring samirana sekar gadung kongas gandan ya kang gandane mawelaras tresna limpia ingkang mengun catur goroh rineka mengun carita kayaan pawontenan bale merjukona salebeting kraton Himawat jongring salah kesawarga manikeloka iya wetik mati jagat nata ngakaturan linggih resik kaneka putra pancinrata setting siti udal-udal pancinrata kaget ningali itu kayana margita dewa-dewa nirahangan dikelilik gedaris manis penuh pinuh kuwi bawalan pemara kau raja tiloka kunirahangan dika Kakang Panjenradaka coba linggihna satatar jeung kaula eserkeun eta korsina mang sing parek Kakang Panji Allah tepi nordamo adi guru dan amangan sapangesi sawarga manelok Gunung Luhur Medang Agung Kahimaran Komala Salira Raja Tiloka Tibayun pun Kakang nampi kana pembage kalaya nunjuk semangat ngaturakeun semah pangabagus kaunjuk adi kalihna teh
eta tina marganing kelepatan keleputan agung secukup maklum jemar hampura nu dinten kaula ulah Tipayun pun kakang nampi kana pembage ti sagradi oge ngahaturkeun semua sungkem kahunya kerajaan tina loka dama-damaeun di Simat kaping 3 tina marganing kalapatan keluputan agung secukup maklum jemar hampura nu ditedak aulanin oh bagja kakang panjenengan semua pangabakti pun kakang dak terima dening tangan rokiwa tengen simpen pulung ati pun dehing mastaka dicatet dina hati sanubari lumeber maring pangkonan nampi nuhun oge tina maraganing kasalahan raja naon ngarana atasan naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum karena kasalahan bawahanana teu kabino kalihna teh eta bilih ieu mah da maklum sipating manusia sok sanajan meureun digelaran kasebut dewa sifatna manusia mah sok kakeunaan ku ulah rejengging sih tempat kesalahan, tempat keluputan cicingna antara salah jeung bener lamun keur salah tara bener lamun keur bener teh tara salah salami ieu pun kakang sasat ngabantos naon rupi hal kaperyogaan sawarga Manikloka bilih pancen tugas anu geus dipasrahkeun ka pun kakang kirang merenah sinarang konstitusi istilah nama eta kurang saling malum masalah pribadi malebih teu heula ku kaulah teh dihampura tapi bongan kakang tadi nyarita ngeunaan konstitusi teh lamun teh mah akang boga kasalahan anu nyangkut geuna kana kasalahan karena negara jeung bangsa aturan sawarga Manikloka yakin pun kakang nu bakal leuwih teu heula dijagakeun kahareupeun pangadilan ieu nagara kumaha teh masalah pribadi bisa dihampura tapi lamun akang salah ngarempak hukum katangtuan negara jeung bangsa khususna di sawarga Manikloka yakin bakal digebruskeun kakawah canda di muka diasupkeun kana obat di ieu sawarga Manikloka nah jadi masalah pribadi mah pribadi persoalan pribadi mah bisa langsung dihampura eta oh nya beres lah nuhun atuh lamun kitu mah meureun hukum teu bisa luntur ku ayeuna dulur teu bisa laas ku ayeuna baraya teu bisa diledis istilahna mah ku dibibita ku duit teu tiasa kitu senakan ayeuna pun kakang bade tumaros upami aya ayeuna hukum bisa luntur ku ayeuna dulur bisa laas ku ayeuna baraya bisa ledis dumeh dibibita ku duit jeung ping-ping anu geulis nu kitu hukum naon ngaranna aduh eta kula saya nama ulah nanya kakak ulah tanyakeun we ka Pangresa Buya perkara eta kitu senakan Gus-gus atawa ka Pangresa Bapak Hasyim Adnan eta ahlina teu da kanyataan kabuktianna mah bisa dijual beulikeun geuning hukum nu salah bisa jadi bener nu bener bisa jadi salah kitu pula membela teh ayeuna mah anu beruang nya ayeuna mah nya berjuang anu beruang ngabela oge lain anu salah tapi eta we nu aya kersak jadi gitu moal di dieu mah
Kakang Panjenengan sing percaya percanten gading wah patos-patos dijenengkeun jadi raja Tiloka lamun teh mah henteu adil wijaksana tuh itu duh leres kaping 3 aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapulut marganing tanagara pati kasangakeun ngan ieu we asa culang cileung pun kakang teh biasa nama aya Bayu Brahma Samuin layang madipategi hadir ngayakeun rapat kilat sidang darurat ngan ukur paduduaan teh nah kirang anggaranana itu kumaha eta kitu cobi sanes eta ka sanes perkara eta Purwa diangkirling hidonang datang teh memang ieu mah aya Rusia anu banget pisan dirusiahkeun ku kaula teh hayang ngabudalkeun we eueuh deui batur kaula di merjukona teh iwati Kakang Panji tempat curhat kaula sejatuh maros pun kakang curhat persoalan pribadi nah curhat persoalan negara atau bangsa kurang tuna persoalan bangsa jeung negara sabab banget ieu kaula teh aya kaperluan ka Kakang Panji teh iwati persoalan pribadi sasak kaula teh keur nangtung di Gunung Kabingungan cik di pasir kasedih ku Mambang di alam kana langsaan manah kaula pribadi milir di jeda dikingkin ngalung di lautan ewuh ngambah ing sagera berangtak kitu Kakang Panjenrada alah asa kakaraeun nempok Raja Tiloka ngungun ngangluh model kieu naon atuh kasusah jeung kabingungnya laras masih nage kaula salku bawahan naon nu jadi kabing naon atuh adi mun bingung-bingung naon mun hemeng-hemeng penggalih dina persoalan naon nyangkut pribadi ieu mah harta bana ngaleuyah dunia barana loba mobil mewah ratusan naon deui kula gedong sigrong tos puguh cing jalgir aci seueur kantun ngagesek kabingung naon Raja Tiloka ungeulkeun ka pungkatan ari kabingung jeung kasusah mah geus jadi bana sakumna manusia nu penglit di kolong langit nu kumenang di alam dunia rek nu beunghar rek nu miskin rek cacah rek menak rek kolot rek budak rek awe rek lalaki istilah nama yakin bakal keuntupan eta panyakit bingung jeung susah nya udah pisah nanging kedah kantos kedah kaanteur atuh kedah kaanteur bingung teh bingung naon adi mah nyebatkeun bingung teh karak meser Innova jeung Avanza mah tina kantong aya tah aya tina ATM ari pun kakang mah lamun nyebutkeun bingung teh kapan teu boga Magnum sabatang-batang aca aya aya anu mere sabungkus dikang gus lah ting dikang gus Kang Jayan juga jigana bakal nulu ieu mah aya nu mere di Pasim Adnan kadang-kadang ge masa selop jigana beda eta mah merena nuhun Kang Apin tong cilimit era Kang itu cilimit ieu mah kanyataan akang daiwati anggota dewan anu ieu atuh nu ngarti mah ka orang-orang budaya ka orang-orang seni tradisi khususnya di Sukabumi ieu sababaraha kali di dieu beres ngarti kanu leutik nu kitu teh malah hayang diangkir ka dieu hedah hese pejabat istilah nama
anggota dewan leres kula hayang datang ka pakampungan teh non nepi ka diangkir teh hese kula nyakit mohon loba aturan nu kudu ditempuh istilah nama aya mah giridik datang ka di ngagoler ka dina bale coba aya teu pejabat anu kitu ciri-ciri menak anu merakyat pejabat anu merakyat teu olo-olo itu olo-olo merjuangkan rakyat teh bener-bener apa karena kahayang masyarakat apa karena kahayang rakyat leres kahayang namanya gitu kalimatan negara teh yang tembus teh kan lembut lantis kan leutik walatra ka masyarakat eta ulah anu kaya we jeung para pejabat nu luhur rakyat kan ukur jadi modal jeung wadah ta ieu contoh anu patos anggota dewan anu aspiratif komunikatif ngan kade ulah lipen setit kade upami lipen setit mah kabeuki uak eta mah bilih ieu mah sabab ti gubragna pamimpin teh tilu perkara hiji udah tahta dua harta tilu wanita eta kula kade rek saha wae eta rek pejabat rek rakyat leutik ge eta sami ku eta mah kula sarua nya tah komo kasinugrahan deuleu peuting ieu teh uak sarerea kampung budaya deuleu kasinugrahan ku kersana Pak Jayanul staf sus kemendes deuleu eta deuleu nyaho kana kayaan desa eta mudah-mudahan pangdeudeut ti marentenanya jang leres kampung budaya tiasa nanyar deui cing majang nya da ieu teh awah cinta budaya deuleu mohon kula harga budi bangsa teh ieu teh bisa diukur ku seni jeung budayana lamun budayana geus ruksak nagarana ge wah bakal hancur deuleu nya teh mungkin deui kearifan lokal ciri kapribadian bangsa lamun leungit kapribadian bangsa na walah bakal hancur leres leungit jati diri ngaureun bangsa jeung negara anu kokoh mah ieu teh iwati budaya ieu teh eta ekonomi geus kageser tinggal sakitu nya teknologi mah geus puguh lapur pas puguh kula eta iwati ieu we kokohkeun deui nya budaya lain ngawayang wae budaya teh leres kula rupi-rupi budaya anu sangkut pautna jeung peradaban di hiji nagara da kieu di Indonesia mah di Sukabumi mah di Jawa Barat mah ta ieu deui ieu nya budaya deudeuhan ulasan asihan gotong royong ge kepan eta teh budaya paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan teh beres aya cuk bulan ngan kieu we ieu kumaha ta ya aya lah ki adiknya tenang we ki adik mah nya sasuaran ki adik mah kabingung kasusah ki adik mah urang tunah heula ngan ieu mah bawaning ku sono leres ka pangresep Bapak Hasyim Adnan wa teh kumaha ari kacep mus kacep jajan minum ka itu leres ngopi sagala rupa ari ka uwa maka kalen ieu sok rada kaliwat teh tah mungkun pangi di dieu rupi nama aya nu nutup ku uwa rek dihaturan naik ka panggung deui ka kersana Bapak Hasyim Adnan mangga dijirokeun barudak kiroan cenah oh ya hidup leres gitu anggota dewan Bapak Hasyim Adnan teh mohon gitunya anggota dewan provinsi eta teh provinsi rek majeng deui nu penting urang doakeun ku sararea nya nya gitu mudah-mudahan sing buktos tah
singa bukti singa jadinya ja eta dan niat lagi anu suci tadi nak laras cing langkung amanah singa langkung amanahnya ja mohon gitu sakitu we jang pangdoa ti urang sararea mudah-mudahan nyarangan pangersanya ja mohon amin amin ya ngobrol mah ngobrol eta jeung pangersa Bapak Hasim mohon Adi Kakang Panjenrada cok upami teh mah aya kabingung naon kasusah naon saurasna mah kieu Kakang Panjenrada lain persoalan harta banda dunia barana laras kaula teh keur kaganggu emutan kaula pikiran kaula dina danget ieu ari nu jadi marga lantaran kaganggu kumaha emutan sadaya teh palingan ulang-ulang wae di kamari lir bondam tampora tumrong kapuh jingga embegugu embale lokaton kaula teh kapan katingali Kakang Panji oge ulang jentuh kayana laras sasak kaula teh dina waktu ieu kaganggu manah kaula kaganggu emutan kaula Kakang Panjenrada sasat keur gandung hamangungkung tuhu tak kenal winar nikatari katajipat kapati-pati kagenam kalara ku hiji wanoja Kakang Panjenrada jar meneng ujar menang Gusti peteng api ujar menang Gusti peteng ati nira peteng ati nira kalimpudan mega budara awalan mega putih bengong lohok emidang sangka si horeng si mana horeng kadinya balas nganu jadi emutan berang rejeng penting adit jadi bang baluh komu mang minggu katarik taji kapati-pati kagenam kawalara ku hiji wanoja keur kasmaran meureun adit waras Kakang Panjenrada mun istri temeni mun wanoja urang mana nah lenggoh kene nah rana ngatos kagungan pamege bilih ieu mah bogoh kanu geus rimitan sawarasna mah sanes saha Kakang Panjenrada sanes saha kumaha adi anu tebih anu caket anu tiap dinten ge penak sareng kaula Kakang Panjenrada jeng supados jentrek kalayan pertela Kakang Panjenrada kaula teh keur katarik birahi ka pentang asmara game nyatana ku anak pungut kaula ku anak pungut nya saha Sri Uni Kakang Panji ampun Kakang Panjenrada nah makin ampun atuh Sri Uni dengan ala kadar anak pungut
anak angkat meureun kitu tah leres ayeuna adi bogoh ka anak pungut anak angkat lain istilah nama tekat talian darah iya atuh aya daekeun mah derbae hiji nama era kaulah teh pirang udah dihenteu-henteu ge kaulah teh meureun bapana nu ngongket di zaman lemet nu ngasuh di zaman lemut ayeuna geus mangsa dewasa piraku ya pasti goreng we meureun diomongkeunana usapa ngeusi ieu sawarga manikloka mana teuing balaraya di marcapan ge manyatear kaayana anak kaula kawin ka anak pungut kaula pribadi hiji eta kadua nah tadina kaula teh maksakeun sugandaekeun nanging sanggeus ku kaula dicaritaan di harewasan yen kaula teh bogoh ka si uli teh bet nolak sapojodogan ditampik cinta kaula Kakang Panjenengan. Aduh. Jika nu ngora deui ieu mah ye. Nya siga ABG deui kula. Jika ABG ieu mah ye. Tulungan kaulah Kakang Panjenengan kumacarana sangkan si uli daek dikawin ku kaula. Paksa lancang paksa lincing we atuh. Ari awewe mah eureut lengkah beda deui jeung lalaki. Sok we atuh paksa. Anu mawi akalan minggu kamari sasat ku kaula teh dipaksa. Nanging kekeh beuteuk we kitu babasaanna kajen ngejati sawarga manikloka rek bebeja. Kapangeusi sawarga manikloka eta nu matak jadi wiwirang jeung ganjelan kaula dina waktu ieu Kakang Panji. Malahan ayeuna kaula teh nunggu anak kaula saha batara kala anak kaula sugan jeung sugan bisa maksa eta si Uni daek dikawin ku kaula. Sawak himbal wacana silokane ecan niramanaja ecan nuju raos niramantena manaja sawak gandek sakadapan melawarta katembang ngeuris katulak kalinggane mawon kasumpingan sasat hingkang putra batara kala dumugi Torojo cakratun himbal Allah itu diri Kakang Panji masyarakat panjang umur yuk diomongkan jebuhan
papada bagjan nutaya hingga gening anak ama ala kalah dia diobrolkeun diomongkeun jebul gening datang hasil apa henteu ngabujuk Sri Uni ama mah kurang teori ama mah kurang teknik kan ieu atuh cara merayu perempuan makala aklina ini pasoalan asmara maala bagianan kumaha hasil Sri Uni daekeun dikawin ku ama hiji ala deh ngadukung kana karep ama malah entong Sri Uni unggul bila perlu aya kana 800 na awewe dikawin ku ama didukung ku ala eta we sahulaanan atuh ala men tadi jawab daekeun atuh puguh we karsaeun ku ala di mana Sri Uni ayeuna tuh itu dititah geureuh heula dilawan sasak pas pisan jadela Raton Himawan coba bawa ke dia bagja nu teh papada lamun daekeun matak pasrahkeun urusan asmara makala Sri Uni adi alam geus datang ka hareupeun ama tinggal nanya raga katindeungna daek apa henteuna dikawin ku ama Sri Uni anak ama sakali deui ama nanya daek atawa henteu dikawin ku ama aduh pangarsa tobat 1000 kali tobat saresna mah bingung anuhan temang tungtung susah mutaya sudana segu pamit kaula nampi kacinta sada pangarsa kapan sepuh putra ulah aya kakagong dahan teu katalian ieu darah jeung kaula hidup baheula dirorok sasat ku ama mangsana bapa hidup daya lian hiji makhluk
anu ngabangkang ka kaula ngan eta makhluk teh nu ngabangkang kaula teh minta ampunan nya hitung-hitung narima ampunanana nya hidup Sri Uni dipasrahkeun ka ama tah ayeuna hidup geus dewasa wayahna ama teh sakali deui katarik birahi ka pentang asmara cinta ku hidup Sri Uni diterima apa henteu ka cinta ama Sri Uni ngaragemen kacak mamanah manahna perang sabil mending nampi mending henteu upami ditampi kiamah kumaha cariosanana para dewa pangeusi sawaraga komo bakal ear di para capada jawab sakali deui coba Sri Uni wayahna we sing atra pertela sok jawab kali ulah ngulinkeun Raja Tiloka kali mata kapah wik sia coba dia Sri Uni menit ieu detik ieu putra panjenengan teh kersa nampi kacinta ama kersa ditikah ku ama cek bener dae laras nanging aya pamunut atanapi syarat anu mutlak anu kedah dicumponan ku salira ama dah naon cenah kula aya syarat naon euy sok omongkeun aya syarat naon Sri Uni aya syarat naon Sri Uni kersa putra panjenengan ditikah ku salira ama nanging putra panjenengan teh hoyong nganggo mas kawin gamelan sirokanan tak kaula nun pangersan aget nira amidanget aget nira amidanget kasoran ya kasoran nira amidanget nira tak pertela dipikir heula Sri Uni ari ngomong teh ulah lalawora man pirage dikawin daek ku kaulana make minta tanyakan jeung syarat hayang dimas kawinan ku gamelan sirokanan tah gamelan mah kadewan we kapannya gamelan sirokanan tak mah teu beunang dipindah-pindahkeun deui ieu sawarga manikloka komo dipake mas kawin sok sanajan ku kaula Jatiloka teu bisa bakar amat kamale ka sawarga manikloka utama nama kanu aya di Marcapada bakal aya kajadian anu luar biasa seupama ieu gamelan sirokanan teh dipake lain tina pangabutuh mangga komo pangersa-kersa nuhun teh kersa mah sawios urang ngajar si Uni lajeng yang watipati jagat nata dina waktu ayeuna amun teu beureum lir beusi atahuy awahing nafsu anu ngeguruk amarah nu teu kawadahan ka Sri Uni lajeng nyenak bedamah senyatanipun tumak si kala minta
ungkulan bedamah dening pusaka ampuh sawarga Manikloka kalamin tak parantos ayak di payunan ieu Dewi Sriuni sakali deui daek apa henteu lain urusan jeung gamelan Sirokananta tapi bakal urusanana jeung ieu tempok naon Sriuni aduh bangsa pusaka ampuh sawarga Manikloka tumaksi kalamin tak kaulanun pangersa daek apa henteu mun teu daek naon anu bakal tumiman pinastikan sahyang tumamara takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar Sriuni barang ningali itu maksi kalamin tangga jagag payunenan awahing bingungan hantam lagi tungtung susah utaya sudarna komo balik kedah nampi kacintan otipati jagat nata lajeng itu maksi kalamin tadi gabruk hingga parat karena jajantungna masing pati temaganing pelaya gempuk jubung saku tumidak ngahul ngaraga menengara kacak mamanahan istu teu disangka-sangka Gusti apa uli apa paning sieunan uli lain sanyata apa teh uli jeung sieunan Kejana juga jadi nasi unik Ngegabung pusaka apa karena cinta amat kenal tapi lain kia jadi lain kia kudu Sri Uni pura amat Sri Uni gawat lamun geus kieu cilaka kayak gawat geunyeung sawarga geunyeung Macapara kaciwit-wit ke rumah daging aing mah tinggal na bakso diri dikungku atas sedih bisa dipuakir deui kulak cangkem bak Jawa sok aku awak ngisi
jadi maragana kitu ibu dewan dasar geus bikin pinasti aya babahas suratan makawasan titis tulis teceli cipana nunggu merubut hati perih lira dikeri aki minta kumapang rasa oncewang ari rastana takdir geningan aya ari rasa takdir diri Kang Gus atau napi Om Jaya aya sanajana sarebu sumegu saketik cerik ngajeri aki minta diubruk yang ibu dewa Sayang Widi Persayang Domampara takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten kesayang Widi ngadak bumi alam masa sedem langit cerik jagat rambi sak ngarincik hujan letih ngarincik hujan letih kabarannya hujan poyan pingkilapan itu kaya alam angkut anu taya hinggana nanging sanes cai budak di langit nanging citangis widadari kanya para dewata nyaksi disibun masih pada aduh kakang panjenrada beki jadi Nasri unit tega nemahan patina sorangan ka cek akang om kumaha geus kieu wayah emang kasalahan kaulangan wayahna we tutup ieu kajadian ulah nepi ka apal hamba rakyat nu aya di Marcapada oge dewa-dewa anu aya di sawarga Manikroka bawa layona ulah sara sakumaha miskinna kakang deui urusan kieu heuh teu nana da dinten teh ge kabayan dewa padegana dewa tidak tahu mereka yang saya gitu Sri Uli tempes tidak monyet nyeri etamu kalau minta tembus karena jantung wayahna kakang Panji Narada ropea pula syarat bawa kamar capat
bawa bet beda kamar capada astagi ngadawala oge semar badanaya panas nu taya hinggana karasana kamar capada Wayan mabatak si Uni anu parantos masing pati tumakaning perlaya katigir tumak alamin bangus lampahipun Panjen rada kabayan dewa sasatnya naksi Uni anu parantos masing pati tubakaning pelaya gaya sanes kapangang jantungnya kupusaka ampuh sawarga manik loka tombak sikala minta itu kayanan luyu sinereng kahoyong notipati jagat nata iya Panjen rada mulasyara Sri Uni sakumaha miskin kaya tempuhan buntut keraudaing deh iya teh meureun kudrat iradat mantenake da sakabeh oge nu kumelit di kolong langit nu kumelang dalam dunia teh ieu teh karsa mantena rek alus rek goreng oge nya panas kitu pula nu goreng bakal kapangi gorengna nu alus bakal kapangi alusna nya tina asih teh kiwari geuning kieu buktina Sri Uni masing pati akhirna bawaling ku baluang eta budak teh daripada narima cintana otipati nya mending nemahan patina sorangan laras kitu rek dipulasara ku kaula dina waktu ayeuna alah aya naon Pak wayahna bantuan urang bawa kamar sapada orang neangan leuweung anu merenah pikeun mulasyara Sri Uni bangga ayo bawa kalinya urang mulasyara ku urang sakumaha miskin mudah-mudahan mesin diterima arwahna Sri Uni bangga mere mawe
kasasama silih asih jeung umpama lakunin jalani utama jadi patokan agama Bakulan panutama saya budi kasasama karena papas teh larima kawis jalmi beragama lempuk jugung sauyunan lempuk jugung sauyunan ternikatkan seniman jeung seniwati seniman jeung seniwati kadepan cing anu pasti ngabantu pamarentakeun geuningan jadi juru panerangan maka urang sasarangan majegeun majegeun gunungan seni kagungan kayu agung ya babar wite babar wite samia tempal godong samia pang sekara mekarya inggali ya inggali kayu agung babar wite samia rampak sekar mekar inggalih iya inggalih wanggele si pandang kocak kacarios di maraca pada panjenengan kabayan dewalan Batarkala parantos dumugi ka hiji pasir di tengah leuweung luang liwung kayan Gaga
pasir aya nu bulis tiri segala rupa ieu nya ngan hanya kaya babatu cing perentul euy nya tapi kenaenya rada merenah di dieu ge geus mangi tempat anu merenah ala di dieu wa cobi ditingali wa beda kumaha wah beda wah puguh ger narima kabingung warisan ti bapak maneh alain pikeun mulasara Sri Uni urang pulasara sakumaha mistina urang kuburkeun ku urang sok ka dinya gali di dinya tah di dinya tah di dieu tah sakieu eta tong loba deui tong jero deui bisa keluar caina jero deui iya mangga siwa mah kitu wae ngomong dia ai si Unina ka mana wa gitu aja teu da moal dihakan ku sato-sato nu barala urang kukuy we da eueuh pacul eueuh koren sok kadinya sing jero cukup sakitu ge jiga newa cukup ge tungguan Sri Ulina urang bawa buahnya Sri Uli anu parantos kantun babatang wajeng dipulasara sakumaha mistina dilebetkeun ka sredong kubur kitu dina ujaring ieu carita dadak sakala batu ngadak-ngadak nyuuh gesik ngadak-ngadak cerik dangdaunan hanteu hegar kulimis pinuh ciremis sumareang kanu anggang ngalengis manahna ieu ngajugjug katebeh kidul nguriling ka sisi lamping lempang mapai-mapai jurang basisir nu mawa ketir ngararaas walungan caah caina nyewik tarik gunung-gunung milung-muyung pasir-pasir kumarembing sampalan haruman liar ciremis ngadak-ngadak di istatangkalan semu perang kitu kayanan ajeng si Uni sasak dikuburkeun di awas pringkeun
Sri Uni parantos dikuburkeun di alas bandawa sapring ganding ancala di pasir tengah leuweung luang liwung layon dikuburkeun nanging saparantos narengse dikurebkeun aya hiji kajantenan anu luar biasa anu kasaksina ku Panji Radalan Batara Kala. Aya keanehan anu luar biasa tina makamna Dewi Sri Uni muncul mangrupa-rupa tutubuhan. Tina pas mastakana muncul hiji tangkal anu kasebut tangkal kalapa. Ala aneh luar biasa, aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib ya. Encan aya setengah jam ngurebkeun Sri Uni bet aya keanehan anu luar biasa. Rasulullah Tina kuburan anak bet muncul tutubuhan. Ieu ajaib pisan. siraheunana ieu. Muncul hiji tangkal ieu mun teu salah mah tangkal kalapa ieu. Kalapa oge kalapa hejo. Alah Bet. Aya deui itu. Aya deui nu mucunghul tina tanu. Pinasti kersayang dumampara tina pas pangamong ieu Sri Uni. Oge tina cepil tina bahamna muncul rempah-rempah sareng sayur-sayuran. Tina pas rambutna muncul jujukutan sareng kakembangan anu sarua endah seungit kitu kayana. Oge tina pas tina reupna muncul mangrupa-rupa bubuahan. Oge tina pas pananganana muncul tangkal jati, tangkal cendana jeung campaka oge gaharu. Tina laranganana muncul tangkal kawung atanapi aren. Tina pingpingna muncul rupi-rupi awi-awian. Tina sampeanana muncul rupi-rupi bebetian kitu dina ujaring ieu carita. Malah tina udalna atanapi tina puseurna muncul hiji tangkal anu aneh diwasaki. Buahna aralit tur bener nakeranan bari ranggeyan. Warnana konengir emas sinangling malih tina sosakatuhuna muncul ranggeyan anu warnana bodas. Tina sosak kencana muncul anu warnana beureum. Alah ieu mah rada aneh aing. Aneh kumaha aya? Itu aya bebetian bubuahan awi-awian malah aya cendana eta tangkal cendana campaka jeung gaharu muncul tina pananganana Sri Uni. Tina pingpingna muncul awi-awian. Tina sampeana muncul bebetian kaya ning sampe jahe cikur jeung rea-rea deui. Ngan ieu aya nu aneh ala. Oh nya. Tangkal naon ngaranna, buah naon ngaranna nya rarangeuyan. Ieu konengna masih nangling aduh meni bener kacida ieu bener nakrana. Tah ieu nu jadi keanehan teh. Ieu we atunya urang tatanyakeun. Meungpeung urang di Marcapada, urang tepungan. Uak maneh Semar Badranaya, urang tanyakeun nu kieu buah naon ngaranna jeung tangkal naon ngaranna. Konengna lir emas sinangling. Tikatuhu jeung kencana aya nu bodas jeung nu beureum. Ya sae urang ala tuh. Wah, hayu
urang ala ka urang bawa urang tanyakeun ka Tumaritis kawa maneh sebar badannya mangga Rada kabayan newalan Batara Kara lumampak ka Tumaritis desa kenal Gorowong medang kamulyan perlos katinggal cikangan aya ngebul tuh tempat eta ibahna gua maneh nyeta eta aya si asa jingga si dawala si gareng sugan we atuh bisa kapangi jeung bisa nyebut ieu naon tangkalan naon ngaranna jeung buah naon ngaranna sae hayu urang lumampah tepangan atuh Aduh